Waduh, di kebon dak loba buut, itu kalapa be aku buut ku monyet segala loba ieu. Haruh boga bedil angin ieu barita endah teu bisa ngompan. Aduh. Surprise, motherfucker. Aduh, teu beunang. Ini benang juburna doang. Aduh, aing kudu bisa ini nembak dak. Di mana itu si Aceng dak? Weh, di mana ku mana, Ceng? Oh, iya ijol ti leuweung. Kosongan embe kak ripu ngangon embe. Oh, geus kangen embe. Atuh ngaranna ge kasep bakti ka kolot, bakti ka kolot. Aduh, hayu dieu kurang ka dieu. Mohon kak, kak terus di mana? Oh, geus saya teh nengok kebon, jadi kebon loba hama, loba bedul, loba buut. Hayu Aceng mending dieu kurang ka dieu, hayu. Mohon kak, ayo. Aduh. Kuma ieu kak abi hirup. Secara baturan abi ripu hirup. Tekuna naon, Ceng urang hirup sakegeh. Nu penting urang kudu syukur. Kudu syukur nu penting. Saripuh-ripuh ge urang ja alhamdulillah Aceng tadi boga embe, ngangon embe. Aceng tadi geus ngalajukut jeung embe. Aceng mah boga embe. Emang Aceng lempang bae nyaran jukutna. Mohon kak lempang baik. Kuma jabe masih buka motor. Atuh Aceng mah gagah. Nu penting mah Aceng kudu syukur. Aceng mah gagah nyiar para embe bisa lempang kene daripada tetangga kakak di ditu di nu pamajikan. Boh, masya Allah. Sukuna geus teu bisa lempang-lempang acan setruk. Geus urang mun bisa mah kudu syukur keur subur, kudu sabar keur susah. Eta papatah baheula ge. Lah kak, angon gak ada harga jelok asin. Ai kitu. Embe nu diangon daging dahar jeluk asin. Atuh dipencet embe na kunaon? Itu eta maka embe bapak abi jabi sieun. Oh, kadik eta mah Aceng mah ngangon kenu bapa ieu nya eta mah embe boga kolot. Alajuna mah urang nu penting mah hirup mah syukur be insyaallah bakal ngeunangeun eta hirup gitu ya. Bener. Benar. Saya Ceng nu nelpon Ceng. Hah? Apa nelpon heula? Gagah kumaha ngangon mau HP. Oh halo pak, ada apa? Oh sekarang juga mau pulang udah ngangon embe. Assalamualaikum. Saya Ceng. Bapak, arek onyol ku arek. mohon. Oh, aya gara belum geura we. Bagor, anak-anak ngangon embe ditelepon ku kolot mau HP bari ngomong Indonesia letter B. Legek. Aduh.